warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dinten ayeuna abdi bade ngadamel keemaman Hasunda tina bahan dasar utama nyaeta bolen. Ayeuna abdi bade ngadamel obi sata acana nepangkeun nami abdi Putri Azira Salsabila ti kelas 12 Patilu Wilejen Nitenan. Nah, alat-alatnya ya besok pengupas, mutu, senok, baskom, panci, stainless, talenan, jeung katel. Bahan-bahanna yahui, aci, jeung minyak. Teras potongan buntut hui sarang bagi 3 atawa 2. Cuci hui nepi ka bersih. Teras masukin hui ka jero panci. Guys, habis netes rengse. Orang cobian ya guys. Ini teh first time. Pertama kali aku masak kopi. Panas-panasnya aduh. Kayak ini mah crunchy. Panas guys. Kayaknya ngambil garpu heula. Nah guys, tapi terus nyandak garpunya uang cobian. Dengerin ya suaranya. Kedapnya garing guys. Mah tuh ya. Mantap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan itadakimasu. Enak guys, jadi teksturnya teh di luar teh crunchy, di dalam nyoy kumaha gitu ya. Di luar garing, di jerona nyoy gitu nih. Wah, empuk. Mun sakit tuanya video ti Abi, maaf lamun garing, namun salah gitunya jelas oge da bingung Abi teh senyen video
Ya, nuhun. Anda nonton, Ibu.